Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi lil alamin nadhira. Sadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaki hidup mah budak solehah bager. Kabanggaan mamah, kabanggaan papap. Leleskeun hati hidup anu teuwas bager. Leleskeun hati hidup anu pinuh ku sombong tina diri. Sabab di payunan hidup teh lain sasaha, tapi dua jirim pahlawan tanpa tanda jasa. Moal aya hidup bager lamun seuk teu aya mamah teu aya papap. Bagja nalika hidup rek ngarumah tangga, mamah masih keneh aya, papap masih keneh nyaksian bager.
Bayangkan ku hidup kumaha lamun hidup rek ngarumah tangga mamah geus teu aya papap geus eueuh baget. Bayangkan papap keur dimandihan ku tatangga dibungkus ku kain kafan indung dianterkeun ke alam pamakaman diurug ku taneuh beureum baget. Teu saeutik budak anu gagenggeuk ceurik ngajerit maratan langit nya nanakeun nyesel tina dirina bager. Ngan nya hakal saukur padung jeung taneuh beureum di galentoran. Neng anaki tanyakeun kana diri geus mulang tarima naon hidup ka mamah ka papa. Keur orok beureum bager anaking asa kamari dinangna nengne dilalahun dina pangkonan mamah jeung papa. Kamari hidup ngagedor panto mamah jeung papa. Mama papa neng hoyong nikah kekerek sadar bager anaking sing horeng hidup lain milik bapak lain milik mama darma titipan ti Allah anu hiji waktu bakal papisah jeung mama jeung papa. Sapunyere pagassimpai pileleuyan bager gelis neng anaking geus mulang tarima naon hidup ka mama bager geus mulang tarima naon ka papa bager. Indung anu ngakandung 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung tepundung ka Gusti Nu Maha Agung. Ngabayabah getih ngalahirkeun hidup keluar kesang badak kesang leutik. Bahkan gelis anakking sehebat apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu menghitung berapa urat-urat yang terputus ketika ibu meregangi nyawa melahirkan Nanda. Sepintar apapun kita anak-anaknya takkan pernah mampu berapa darah yang keluar gelis. Hidup rek ngarumah tangga bager ngandung harti hidup gelis anaking bakal ninggalkeun mama ninggalkeun papa bager. Mumpung kasaksian keneh gelis sok aku dosa-dosa hidup bager. Bayangkan hidup keur nyentak, bayangkan hidup keur nyeri hatekeun mamah jeung papa bager. Mama, papa, salami 26 tahun neng hirup sasarengan. Rumaos salami ieu neng sering ngaririweuh mama sareng papa. Rumaos salami ieu neng sering ngariweuhkeun mama. Nguciwakeun mana mama sareng papa. Rumaos salami ieu neng diatik, dididik, disakolahkeun ku mama sareng ku papa. Rumaos salami ieu neng tak acan tiasa mulang tarima kana sadaya perjuangan pengorbanan kanyaah kacinta mama sareng papa. Mama, papa, atur nuhun tos nyaah ka neng. Apunten neng lahir sareng batin. Apunten neng sok ngecewakeun batin mama sareng papa. Hapunten neng sok nyengcelikan batin mama sareng papa. Mama, papa, neng sayang ka mama sareng ka papa. Hatur nuhun. Bagja gelis anaking soleh bager tembongkeun bakti hidup gelis anaking angkat sampean mamah bager wasuh sing ajrih pinuh ku rasa hormat bager simpen dina pangkonan hidup bager. Bismillah.
sujud ka mamah bageran aking surga hidup geus. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tangkep mamah bageran. Sami wasuh bager sampean apa? Gelis anaki kanyahokeun ku hidup bager. Ieu sampean nu diwasu ku hidup lain sampean biasa bager, tapi sampean anu luar biasa, anu kungsi ngajarkeun hidup ngorondah, ngajarkeun hidup lulumpatan. Gelis anaki nganterkeun hidup ka gerbang sakolahan, ditutuntun hidup ku bapa keur leutik bager anaking di gerbang sakolahan. Hidup neuteup ka bapa, bapa neuteup ka hidup, hidup ngadadahan ka bapa, bapa ngadadahan ka hidup. Bapa bager anaking neangan rezeki kipayakeun hidup. Dug hulu pet nyawa kadang kala beurang jadi penting-penting jadi beurang, kahujanan kaanginan kapanasan bager. Subhanallah tingali ku hidup bager. Bapak bager tangkal darajat geus kolot bager anaking hidup geus mulang tarima naon ka bapak bager. Sok nuhunkeun ka bapak. Pap, hatur nuhun karena segala kesayangan papa. Abi sok dijadikan ratu ku papa. Masih dimanja, masih disayang. Sanajan abi atos 26 tahun, tapi kasih sayangna tepudar-pudar, semakin ageng semakin nyaah kaneh. Hatur nuhun hapunten bilih neng sering sesentak ka papa. Hapunten bilih aya cariosan anu teu enak. Hapunten kana sagala kalepatan abdi ka papa. Hatur nuhun. Soleh bager bagja bapak, pemimpin rumah tangga tenang jongjon ningali anak soleha. Geus waktu nak bapak ngalepas ingkang putri nu didamba-damba di ratu-ratu ku bapak. Isuk page to aya nu mikanya bapak doakeun ku bapak. Doakeun bapak nanya neng masalah rumah tangga. Salaki orang macing betul ibadah
Tangkep gelis anak king. Duh Bapak Pagawaya Nomi asis yang Ijin ke jeung mamah bagi. Tangkep jeung mamah bagi. Tur kamu mugi ridonya panggil nadaja barep duana Maju kayak subhanallah. Sok kayak gelis. Tangkep bager mumpung aya keneh gelis. Subhanallah. Aya uwa bibi sadayana bager. Subhanallah. Miang anak si panjang kunjung lulus banglus luhur kota gede si sakidah mawahdah warohmah sok tangkep bager suhun gendoan bager bagja gelis anak subhanallah. Alhamdulillah bager anak sok tepangan sadayana gelis anak barokah bager kokolot hidup para bina sepuh masih kena araya bager anak baga ka ibu-ibu pengawasan sadayana bager anak sok tati ibu tati wae sadayana tati wae tati wae sadayana sok suhun ka majelis mulia nganjung ginulu rahmati alhamdulillahirabbil alamin. ku indang sering dikantor karamata garing ku indang Agak teteh kagok dipotong heula sakedap. Rasa ngarasa rumah saker saning dumawi sesa urang berbayaksa dina ieu basa. Geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsan mustari ninggang rahayu jatining diri. Bagea bager anak king neng Ratna Putri Marlina diapit digandeng ku kersana Bapak Suwarna Kalibul di Salamah SPD. Beral anak king kajaha apa jeung mamahnya rengan hidup di darunayan siram kajaah kadede. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
dilebetkeun mangga ibu pipayun paparin siraman kanya tiluhur saibas rambut dihadap saibas gampang mangga ibu teteh tampi tah gitu sok nuhun di kepala ibu salim ke mamah bager mangga bapak mangga salajengna alhamdulillahirabbil salajengna siap-siap para pini sepuh wargi-wargi sadayana nu kempel dilebet urang siap-siap heula kangge mamah Eni nekna eyangna mangga eyang paling deui eyang mangga sok salim ka papap bager iya mamah sareng papa paling ditu ngantosanana paling ditu ngantosanana mangga eyang paling deui eyang Man sallallahu alaihi wasallam salajengna ibu Neni siap-siap sallallahu salim Muhammad mangga ibu Neni mangga ibu langsung ka itu bu sallallahu alaihi wasallam salajengna ibu Juju iya salim bager anak king mangga ibu Juju salajengna sallallahu alaihi mangga nu atos ka deui ibu Sinta salajengna sok mangga ka ibu Sinta salajengna mangga ibu paling dia sallallahu ala Muhammad dilajengkeun kanggo ibu Lilis sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga salajengna kanggo ibu Ilah pamungkas ka ibu Eli siap-siap Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga ibu Eli salajengna kanggo mungkas ieu rangkaian acara sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Bapak mangga enak ngawuduan dina teko Pak sallallahu alaihi wasallam teteh tatih wae bagus tatih wae geus sok sallallahu ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam insyaallah aya saweran pamungkas ibu-ibu hatur nuhun parantos ngabantos sholawat oge ngabantos nu sanesna anu bade moro nya urang sami-sami pemain band mah tong ngiringan atuh ya siap-siapnya urang hariring dangding haluan sawer panganten Kang Robi diantos sareng teh Nelsa Mohon mangga ka Ustaz, dieu siap. bager nah kitu nya kade ya baseuh bisi nyetrum Aduh. Kangge Ma Uju di palih mana? Ma Uju aya Ma Uju mangga Ibu Uju maksudnya. ya Ibu Juju Ibu Juju Juwariah